Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat lisan katmul ilmi ari nyumputkeun ilmu al wajibi anu wajib ma'a wujudi tolibi bari tetep sarta ayana anu nyuprih. Wadhahiku sareng seserian li khurujir rihi lantaran kaluarna hitut ao atawa seserian ala muslimin kajalma Islam istihqoron karena ngahinakeun lahu ka itu muslim. Wakat musyahadati sareng nyumputkeun persaksian aon nisyanul qur'ani atawa mopohokeun kana talaran Al-Qur'an. Watar quraddis salami sareng ninggalkeun ngajawab salam al wajibi an wajib alaika ka anjeun. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat lisan al qiblatu ari nyium al muharrikatu anu ngusikeun syahwat lil muhrimi pikeun jalma anu ihram binusukin kana haji. Wa sareng nyium lisaimin pikeun jalma anu puasa fardon kalawan puasa fardu ao atawa nyium liman kajalma la tahillu anu teu halal lahu pikeun itu si jalma naon qiblatuhu nyiumna ka itu eman.